A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-23 surutus sholati samaniyatun. Hari pirang-pirang syarat sholat eta aya 8. Toharotul hadasaini kahiji suci cina 2 hadas. Jadi lamun teu cumpon udah 8 berarti sholatna henteu sah. Kahiji kudu suci tina 2 hadas. Ka pasal kapayun aya naon wae hadasna. Kadua wa toharatun anin najasati suci tina najis pisaubi dina pakaian wal badani jeung dina badan wal makani jeung dina tempat. Katilu wasatrul aurati jeung kudu nutup aurat. Engke kapayun aya naon bae aurat teh nu kumaha bae tah kudu katutupan nya. Kaopat wastiqbalul kiblati syarat salat teh kudu nyang hareup kiblat. Kudu apal heula kiblat. Kajaba aya syarat-syarat meunang teu malik ka kiblat ke dina penjelasan anu langkung lebar. Anu wajib jadi syarat dina salat teh kudu nyang hareup kiblat. Aya aturanana nu maksud nyang hareup kiblat teh nyaeta posisi dada ulah bulak belok. Waduhulul waktu jeung kalima kudu asup waktu. Salat lohor kudu geus asup waktu lohor, salat asar kudu geus waktu asar, salat maghrib kudu geus asup salat maghrib jeung satuluyna. Wal ilmu bi fardiyatiha kalima kudu apal kana kaparduan salat. Jadi jalma nu salat kudu diajar naon wae fardu salat teh. Berarti lamun teu apal kana fardu salat bisina saukur ilu-iluan. Cek ulama nu kitu teh iman taklid disebutna henteu sah dina salatna. Tuluy kagenep wa alaya takida pardon min furudiha sunatan. Ulah nekadkeun hiji fardu tina fardu salat ditekadkeun sunat. Jadi pardunya pardu, sunatnya sunat. Maka lebah dieu urang wajib apal mana nu jadi kaparduanana, mana nu jadi pasunatanana. Ulah sunat dianggap pardu atau pardu dianggap sunat. Wajtinabul mubtilati jeung kudu ngajauhan anu matak ngabatalkeun kana salat ke kapayun aya naon wae pembatalan salat. Tah sakitu anu jadi syaratna salat. Kesimpulanana syarat salat teh kahiji kudu suci tina 2 hadas, kadua kudu suci tina najis dina pakaian, dina badan jeung dina tempat, katilu kudu nutupan aurat, kaopat kudu nyang hareup kiblat, kalima kudu geus asup waktu, kagenep kudu apal kana farduna salat, katujuh ulah nekadkeun fardu salat jadi sunat, kadalapan kudu ngajauhan anu matak ngabatalkeun kana salat. Dilajengkeun pasal salajengna nyatana nyatelakeun perkara hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.